Duh, asa dosa wae kasih Joni. Datangan gitu pentah hampurana. Daekeun moal mere hampura ka kuringnya. Orang cobaan we. Rek ngahampura rek henteu kumaha engke nu penting mah kuring ningalikeun niat baik lah. Assalamualaikum. Punten, Jon. Punten, Jon. Iya Brian. Kamana si Joni teh? Buah-buah keur teu di imahnya kitu. Geuning Jang Brian. Kumaha sehat Jang Brian? Alhamdulillah Ki, sehat. Ari eta teh si eta anu kamari dipatil. Sehat Jang. Si Aki masuk nyerang-nyerang. Sehat atuh Ki, da pantes dilanongan Ki. Kapok atunya ayeuna mah Jang, kapok teh. Ki kapok pisan. Moal deui. Rek naon adu Jang ka dieu ayeuna? Eta Ki, abi teh asa dosa wae ka si Joni. Niat abi ka dieu teh hayang nyungkeun dihapunten ka si Joni, kitu tah Ki. Dah, kitu atuh Jang, alus jeung babaturan mah silih hampura nya. Sugan kayak si Joni na mere hampura ke ujang. Lamun teu make ku Aki dibantuan. Ngan ieu Jang, ai si Joni mah babarian Jang. Bawa eta we nasi padang lah gitulah, dirameskeun kitu dibungkus keur ngolona kitu nya. Sekalian ke Aki oge Jang. Syok Jang, cali keula si Joni na urang tiang ku Akinya. Mohon Ki, hatur nuhun pisan. Rek naon maneh ka dieu Brian? Pan geus putus hubungan atuh jeung urang. Dasar tukang tikung, tukang pagar makan tanaman lah. Kieu Jon, urang teh rek minta hampura ka Joni. Rumasa Brian teh salahnya geus ngarebut si Mirna. Ayeuna Brian geus meunang mamalana. Gampang wae minta hampura nya. Ari geus kitu minta hampura. Siga netizen wae lah. Asli Jon, sama minta hampura pisan. Da urang teh babaturan atuh geus mang tahun-tahun. Nya hampuranya, nya hampura atuh Jon. Teu bisa kitu wae euy. Manaon eta euy na keresek? Nasi padang make ikan kepala kakap ditambah kikil jeung rendang pokona mah. Keur saha euy? Keur saha eta? Nya keur kamu atuh Jon, keur saha deui? Da si Aki mah bieu geus sabungkus tuh dibawa langsung dimakan. Rek nyogok sia nya. Rek nyogok gara kuring mere hampuranya. Henteu Jon, rek mere hampura rek henteu ieu mah nya. Keur kamu atuh ieu mah. Sok lah ku urang dibere hampura nya. Tapi ieu mah kade lain gara-gara nasi padang nya. Jeung sabenerna mah euy, urang oge asa katulungan kudu nya teh bray euy. Lamun teh mah meureun uing anu ket patil nya. Siga nu ieu wae maneh mah euy. Cek si Mirna ge maneh mah boro-boro kitu. Karek dicepeng leungeun oge geus ngadeg-deg sia nya. Empe sia tong tarik-tarik teuing. Era ku si Aki ah. Jadi asli teh nya mere hampuranya, hampura deal nya. Duh, jadi kieu kahirupan Mirna teh. Ku si Joni diputuskeun, ku si Brian diputuskeun, ku babaturan nu sajen oge Mirna dijauhan, ku warga masyarakat oge kieu jadi runtahnya.
dong sia. Duruk sia ku aing dapur oge sia duruk. Hei neneng cantik, mau beli buah-buahan? Pokoknya mah di diskon lah, kumang oleh mah di diskon. Hihihi. Sini atuh, ulah ngadon huahihi bari duduk di sana. Pilih-pilih buahnya dong. Ada apa, ganteng panggil-panggil? Muah. Kala asa teu paruguh rarasaan ya awewe teh nya. Aduh. Nah, ya asa aduh. Buah-buah ya mah cilaka. Nyu. Tuh kan, bener, awewe nu rada ebel. Ayo dong Aa, ayo Aa ganteng, ayo. Cup. Haling, ka itu, haling. Duraling mah, duradung, duraling, dudadung. Duh, sore teh meni cerah kieu ya. Urang jalan-jalan ke taman. Pang sedikit kintil ku sioni sugan we atuh aya nyirana di tamannya. Duh kan siah bener. Atuh aya wewe cantik-cantik surangan di taman, aduh siah. Hai, Aki ganteng, Aki tampan, kesini dong temenin aku. Hihihihi, alas ya, ngegeruan, aduh, deg-degan kia. Aduh, siapa itu si nenek cantik teh ini kau manggil-manggil ke Aki, aduh, boleh kenalan? Boleh atuh, buat si Aki tampan mah boleh. Aku teh artis ibu kota, aku teh bintang sinetron. Hihihi. Ayo, artis ibu kotanya. Paingan mending ngejreng gitu. Nami Aki mah Kinta bin Juanda. Seselaman atunya. Aki. Nau insyaAllah ngaganggu wae nyahu aing teu kenalan. Nu gelo si Aki eta mah. Aduh, nu gelo nya. Selebel. Cup. Aduh, ampun Neneng. Aki mah mau pulang saja. Jangan pulang dulu atuh ke ketampan. Kutuk. Ampun, jangan apa-apain Aki. Kiti. Aduh. Ampun. Tulungan Aki Joni, aduh. Kunaon Aisyah Aki datang adeg-deg gitu beri tulungan. Calik heula atuh tah sok eut. Alah Joni, Aki teh dudag digagawe ku si Mirna. Si Mirna teh jadi owah, kaganggu pikiranana udag-udag lalaki di taman. Puas bongana si Aki mah babaranyen nurus tunjuk. Tapi karunya oge nyaki si Mirna, tapi kakituna tahu jang karunya ayeuna mah urang tulungan dah kewajiban urang oge tatenya jaba keluargana jarauh. Kumaha carana Ki
dah Joni mah sieun ah. Kieu jeung ayeuna wayahna maneh ini ke klinik anu langganan aki teh geuning tanyakeun kumaha-kumaha sugan aya bong bolongan. Hayu atuh Ki, sang aki sakantenan ka ditu nanya. Alah, sia nyasat Joni. Der aki ketemu pangeh di jalan diruwek kusimina. Cuwe maneh sorangan. Dasar si aki mah hayang ngeunahna wungkul. Nya di maneh Joni, mani ka aki teh mani kitu-kitu teuing. Sia nyaho aing oge sia. Nasi padang sia nya. Tahu aja si Aki ah. Kumaha cep Joni? Anu priok dibantos ku Mamang. Kieu Mamang itu Mamang si Mirna rerencangan abi jiwana janten kaganggu amuk-amukan sakapeung ceurik sakapeung segala diruksakeun dapurna oge deui ka diduruk. Sakapeung seserian sorangan teras aya lalaki diudag-udag. Duh, deui ka kitu nya, hawatos teuing nya. Tah kumaha Mamang tiasa dilandaungan kitu? Tah nu kitu teh nya disebatna teh ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tiasa dilandongan. Namun meryogikeun pengobatan nu komprehensif sareng kontinu nya. Peryogi bantosan ti urang sadayana, ti lingkunganana, ti masyarakat sekitar kanggo pemulihanana. Saupami nguping lembe mah anu dipaparkeun ku Cep Joni nya, eta teh tos kalebetna teh gangguan jiwa berat nya. Ngabahayakeun dirina, ngabahayakeun orang lain oge, ngabahayakeun lingkungan eta teh nya. Eta mah meryogieun perawatan khusus di rumah sakit. Kedah di rumah sakit mana Mamang dirawat natenya? Di rumah sakit bersalin ya atau begitu mau dirawat nate. What? Nya di rumah sakit jiwa atuh John. Tah kumaha kinten-kinten acap Joni. Mohon atuh orang canak we ka rumah sakit jiwanya. Da abi terang tempatna sareng karesan aya kendaraan. Eta kinten-kintena nyanakna bakal tiasa kitu. Moal aya ngamuk di jalan. Insya Allah Mamang tiasa kan abi sareng rencangan deui nya nyandakna mau aku nyalira. Mangga atuh ari kitu mah nya pami dugi ka dieu tepangan aya Pak Iep insya Allah dibantosnya. Abi teh bari cana ke tempat syuting Pak produsernya. Nya orang syuting lah, syuting. Asik. Duh, dasar nu ebel. Nuhun ya Pak produser, abi ditempatkan di hotel anu mewah kieu. Sok di dieu heula nya. Tong loba pikiran sing betah. Pokona mah ke lamun geus cager ku Joni dijemput deui nya. Bye.